ya sebuah cinta mah kieu ye penghargaan jeung sebuah cinta nu patali jeung laulaka pernah aya nu lahir di hiji kampung jauh ka kota seorang lalaki Muhammadun sayyidu lalaki eta orang kampung Kasep mau nyaritakeun Kangjeng Nabi Kasep teh aneh ieu orang kampung Kasep leuleuh ka dieu ya Allah atuh ieu di Kasep dibandingkeun jeung di Solear mah ieu Kasep di tatanggana deui aya nu lahir awewe beak geus teh geulis teh kan lamun nyebutkeun geulis biasa bae itu awe geulis apa teu ih geulis tah mah rada tapi lamun kieu itu awe geulis make bau heula atuh Haji Basuri datang ka beak mobil atuh nanaonan eta mah nya budak bobogohan beak mobil segala rupa mimiti balik kaca eueuh tanya ku pemajikan ke mana kacana mantong padahal dijual bobogohan mah kos kitu tah menang saminggu deui eueuh deui sen tanya ku Wati cek Wati teh ieu ka mana senna wah nabrak lah antep padahal mah dijual bobogohan mah kos kitu menang ka 3 kali setir lah eueuh bobogohan bloon teh cuma surinya atuh bebe akan bobogohan mending mun geulis mah ieu mah teu geulis ai geulis ona bebe akan ge geus lah urang bebas ieu mah teu geulis bebe akan ya Allah tah sih normal tantenya tah ieu aya 2 manusia lahir terus gede sageusar rada gede datang ka balegnyana silih kiceum nu Kasep jeung nu geulis terjadilah hubungan bilateral hubungan antara 2 rumah ieu mah tapi lain 2 negara waduh ieu ana uhibbuk I love you Masya Allah Haji cek awena oh my darling lu pikun deh biasa nih mah terjadilah bobogohan ya Allah ya Rabbi meujeuhna nu Kasep jeung nu geulis bobogohan teh atuh lain ideal deui ya Haji Bahri mah bobogohan kebogohan kali itu mah luluja can nyorang bae nu nyana bogo urang resep atuh meujeuh aja beungeut lagi nya beungeut perang ieu nah babaturan gula sakola aja nanti naik Dul Gani babaturan di sekolah eta loba gaya jasa itu loba gayanya nama main bola jadi kiper asup melulu sial dah Dul Gani panjang umurnya tapi nyaneta itu ngabengkel bebe akan pakai nyandung naonan ngabengkel geus maju beak kabeh ini Cilongok si kunon kararia nasibnya kajian asal hari rupa ibadah masalah guys jakula asal ngalieu ke tukang Dul Gani aya keur salat tapi kula eueuh tilok salat cak cenah cak urang Cilongok tapi mun kula ka luar negeri gitu tah kan teh Jumaah Dul Gani ge milu teh Jumaah kunaon kos kitu teh si budaknya guys bobogohan Masya Allah atuh ngaran-ngaran bobogohan bogoh beneran asana meureunanan eta teu kapanggih sapoe ge beuh rasa rindu teh luar biasa atuh kan bahasa da ge puhara jasa wajahmu ketika aku memandang wajahmu terasa sejuk hatiku Masya Allah
jika engkau ada di terik matahari adem perasa budak ngeleuwihan payung tis eta kan karena bogoh beneran eta jih atuh jana boncengan haju naik ka tanjakan koroncong atuh caka bogohna teh kula tur ulah jangan tidak ada komusnya harus turun wagahnya teh wagah eta kan aya energi berarti kan cinta teh kos kitu cinta teh kos kitu tah mawa giat bae mentak Haji Rusdi mah keur zaman sakola minggu ge sakola batur perjana sakola bae sebab di dituna aya atuh geus pokona mah kos kitu bae kan karikul adat geus kos kitu nya mah minggu sakola peuting bebeja ka bapana almarhum Haji Sura di ka mana sih di sakola kan peuting lah itu cek daripada emang aya guruna aya bloon emang batura kula bloon kabeh manya peuting sakola nah ieu ki cinta mah kos kitu teh cinta mah ya Allah pohara jalinan cinta terjadi geus 2 tahun Masya Allah luar biasa seakan-akan dunia milik kita berdua pohara tak cinta tapi nasib perekonomian calon suami kudu pindah sebabnya anak hirup teh tadina ngan sakadar miara hayam ngaranna di kampung miara hayam ke asal nurunkeun digerokeun ka bogohna terus ditampak ku ka bogohna Masya Allah indah jasa sakadar hayam belah dieuna meuli domba diangon kuduaan beuh eta bobogohan ngangon empe pohara kan kampung mah kos kitu kampung mah indah jasa tapi eta deuk diomongkeun ku kumaha ge atuh teu bisa sebab cinta nu nalianana cinta kabelah dieuna perekonomianana rada muncul jadi nyana kudu ngembangkeun perekonomian meuli tanah sebab kuari endeup nyieun tempat jang sapi berikut jang pemotonganana ngaranna naon jang pemotongan ngaranna naon ngomong atuh siap bodoh amat teu nyahoan pada dipotong sapi naon dapur ieu kan sia dibawa ka jagal deui jagal jadi nya dek yeun paranti sapi tempatna terus jagalna ngan kudu rada deket ka kota jadi nyana kudu ninggalkeun kampung sebab jang ngaluhurkeun ngamajukeun perekonomian kira-kira bangsa 50 km jauh lah di Deka Serang masalah cak bogohna demi kelanjutan hidup kita akhirnya nyana meuli tanah deket pakotaan cikurang memerenanan di lawang kota permukaan kota akhirnya beli terus tempat jagalna Masya Allah akhirnya sapi munding didinya loba nyana merenung keur ieu mah aing susah sakadar hayam jeung domba tapi jeung kabogoh iraha hayang kapanggih bisa kapanggih kuari perekonomian maju tapi aing hayang kapanggih hese jasa sebab kudu balik 50 kilo mangkaning zaman baheula can aya telepon can aya HP kudu lempang Masya Allah caknya ieu baheula mah baheula keur susah bisa kapanggih jeung kabogoh unggal hayang tapi ayeuna hayang kapanggih teh kebo deui nu di dieu sapi deui nya kieu bae naon hartina aing hirup ya cakena perekonomian aing maju kebo bisa mencit sapoe 10 sapi gitu keneh majulah nyana tetapi jeung kabogoh sabulan sakali ge teu kapanggih rindu nu luar biasa ketika rindu paling nyana nyekelan susu kebo beres sih budaknya ya rasa rindu nanti dibikin ka sapi palingnya sapi diusapan ku nyana ki kayak ku nyana ditangkep tolol teh coba
Iya, untuk melampiaskan rasa rindu ceknya paling bisa ke kebo. Iya hese kan kos kita. Aduh ceknya. Kunaon jadi kieu aing ceknya. Lah kajian gua kumaha ge. Aing dek balik bae kebo sapi dek dijualan. Dek dijualan gua aing. Sebab aing rasa rindu teu cumpon ya. Kebo puluhan, sapi puluhan, perekonomian kuari maju luar biasa. Tapi kan rasa rindu teu cumpon. Hese kan rindu mah teu bisa hes, malam tak dapat tidur, gering merenya. Siang tak dapat makan. Terus di penyanyi kos kitu penyanyi nanya nama. Nyana ai ka imah kula we kieu we tah. Pajar kula teh nyaho meureun. Nyanyi nyana. Ku kada didengekeun we nyanyi. Ya Allah, ya Rabbi, budak bisa ngawih oge. Nyanyina teh jauh hitam. Nyanyina teh. Asana kabogona hideung ka cenah poho. Kabade ku aing lah. Aduh eta asal datang we ka imah kieu bapajar kula eueuh meureun. Nyanyi eta deui bae. Jeung eta teh surga yang kau janjikan. Kabegian eta. Berarti budak frustasi ka cenah kumaha ge. Atuh nyanyi eta teh kula datang bae sugan teh kiai jajan. Pokok aing teh tadi ngadengekeun. Emang babaturan kula unu lempeng seperti itu. Nah, iya. Nyana akhirnya dijual, sapina dijual, mundingna berikut jagal-jagalna. Balik aing cek nyana. Waduh, teu bisa sabulan sakali, 2 bulan sakali ge teu kapanggih jeung ka Bogoh. Jual kabeh, balik nyana ka kampung. Masya Allah. Naon hartina dunia cek nyana. Beuh, naon hartina kakayaan cek nyana. Deh, andai tidak ada kamu, dunia ini hampa. Ta laulaka lamma khalaqtul aflaq. Dunia hampa cek manehanana. Tetapi ketika aku memandang wajahmu, tidak makan 1 hari 1 malam, kenyang. Masya Allah karim. Tak cinta tak kos gitu tak cinta. Walaupun aku tidak makan, memandang wajahmu, waduh, luar biasa. Yang aku paling tidak tahan bibirmu. Sial jasanya, tasnya upah merenya. Aduh, mantap kurang Cilongok, loba anu jujualan gak dibawa ke Karawang eta. Bibirna dihandapna hunungan teh. Eta lah gadis Kerawang. Guys, andai tidak ada kamu, andai aku tidak mencintaimu, maka hampalah dunia ini dengan cintaku kepadamu yang sejati. Dunia tidak ada setai kuku pun. Akan kuperjuangkan kemanapun. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberangi. Jih juga Oma Irama tuh. Tah, cinta tah. Eta bahasana kos gitu. Demimu dan demimu. Sarua laulaka lama khalaqtul aflaq. Ieu teh bahasa sanjungan ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Gelehkeun sagala-galana. Kita cinta orang ka Kangjeng Nabi sebab bahasa Gusti Allah nage kos kitu. Dengan bahasa Gusti Allah anu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, nita cinta urang geus teu kudu hese capek, langsung cinta urang mah ka Kangjeng Nabi. Kadeuleu ku kula ja beungeut nage beungeut sholawat kabeh. Ieu atuh herang kadeuleu cerah. Lamun sering maca sholawat kan kadeuleu cerah. Deuleu ka Haji Pendi rumek. Jarang berarti maca sholawat aja nama. Jarang, tapi ben iman teh kadina herang. Masya Allah, lila Haji Bahri. Beuh, pohara jasa. Betul ya wajah perang-perang ge. Tah eta kos kitu. Seringan geura maca sholawat sebab Kangjeng Nabi nu bakal nu nyekel kunci surgana. Urang ngawauhan ka Kangjeng Nabi, tengah zamanan urang ka Kangjeng Nabi 14 abad anu silam, teu bae da urang dilahirkeun ku Gusti Allah saat ieu, ayana saat ieu. Tapi
henteu eleh urang jeung zaman baheula Abu Jahal nyaksian Kangjeng Nabi teu iman, urang jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi, jauh masana, jauh sagala-galana, tapi urang iman ka Kangjeng Nabi. Mulia jasa jelema nu mencintai Kangjeng Nabi, sebab bahasa Kangjeng Nabi, aku selalu berada di setiap manusia yang selalu mengingatku. Eta bahasa Kangjeng Nabi, bahasa Arabna mau lebih jangan goeng lah. Aya bisa ge Inggris, kajian Inggris. Ya Allah ya Rabb. Nah, etalah urang maca sholawat, Kangjeng Nabi ngomong, kaula bareng jeung sok maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kangjeng Nabi na aya. Entek ulah lalagaan maca sholawat. Ulah lalagaan maca sholawat. Aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah, asal teu meunang direkam, teu meunang ditulis, ti dituna ti guruna, kuduna asal diomongkeun katalar. Teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Saya direkam kan? Bahaya direkam mah teu meunang. Anu tungtungna anta bihajati teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh wa khasyat alaihi qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati. Satik ngan syaratna teu meunang ditulis, teu meunang direkam. Kudu pas diucapkeun hafal. Misalnya ya aya awewe gelis ditanya ku urang, tidak tanya ngaca nyentuh gana hate, belum tahu dia tasbih gua muter lo je cak haji bahri, tapi awas lo isuk tanya deh ku aing sia, tanya deh neng dari mana ngaca haji bahri beki ciut bae. Nah, bacaan sholawat eta 70 hiji macana saetik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat ahli wujuh khasyat ahli qulub antu sholli wa tusallim Muhammadan antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati. Tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi, tapi kudu langsung disebutna musyafahah ti ditu nanti guruna. Eta sholawat bisa hebat kos gitu. Lain sembarangan. Bahkan lamun urang keur boga kesulitan, tadi kula geus ngobrol di jero imah. Ketingkeun 3 kali katana. Sambat Kangjeng Nabi. Ujianna. Tadi Haji Pendi bisa pakai bayar hutang teu bisa. Lain deui hutang mah lain deui. Urusanana jual imah hutang mah. Eta sholawat jane sholawat ampuh eta ge sangat ampuh, geus di tajribah teh dicoba sababaraha kali beuh pohara ngan syaratna teu meunang ditulis, teu meunang direkam, kudu hafal langsung, ijazah sakali dibaca hafal karak manjur. Oh potongan banget kieu. Oh ieu mah potongan mah wah 40 kali ge nyaho hafal nyaho henteu. Di Mekah kula mere doa ka Haji Pendi saminggu can apa saminggu dibulak-balik Allahumma ngeboga murid kieu teh otakna saminggu can hafal deuk balik di Mekah kajin lah meureun sakitu dibereun deui ngajinya atuh masalah geus lah ngaku bae beureun bodoh saya kudu ngaku maksudna bicara ibadah atuh kudu nemah bae ka nerakana ngan boga Kangjeng Nabi na bageus. Saya dipendi. Coba bukuna oplosan karung loba. Ya Allah, nipu loba, ngabohong loba. Isi budak hirup. Mun teu ngabohong teh nya nama atel. Ya Karim, ya masyaallah. Ya kudu neraka tapi cak Kangjeng ke. Ulah sebab Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim. Tah lamun cara tadi dua sejoli anu bobogohan nu geulis jeung nu kasep tadi berani nyana ngajualan hartana demi
murni rasa cinta rindu anu menggebu-gebu. Nah urang cinta ka Kangjeng Nabi geus datang ka mana? Lamun tadi naon hartina dunia tanpa melihat wajahmu, urang ge kudu kitu naon hartina dunia tanpa melihat Kangjeng Nabi. Ukur lamun tadi sakadar bobogohan jang sakadar di dunia, tapi cinta ka Kangjeng Nabi bakal terus ke akhirat. Urang cinta ka Kangjeng Nabi aman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Urang cinta ka Kangjeng Nabi dosa-dosa urang loba dihampura. Sekalipun polisi teh terbanyak dosa kadua hakim katilu kiai bagian katilu loba dosa sarua bae. Entek Haji Bahri asal ti heula kana rakananya. Sebab jangan lagi kiai keneh kan kiai terkutuknya na. Tapi di akhirat cek Kangjeng Nabi loba nu diamankeun ku Kangjeng Nabi bahagia urang sebab Kangjeng Nabi boga akhlak lain sakadar di dunia tapi di akhirat. Wa innaka la'ala khuluqin deketan Kangjeng Nabi, cintakeun ka Kangjeng Nabi, mantepkeun keyakinan ka Kangjeng Nabi. Ulah aya di jero hate makhluk selain Kangjeng Nabi, jeung ulah aya nanaon di jero hate kecuali Allah. Masya Allah di akhirat urang sanajan loba salah nanaon aya Kangjeng Nabi. Ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi na didinya tak cicing besi berat ka katuhu amal bagus jelas Kangjeng Nabi seri. Ketika berat ka kenca keheula cak Kangjeng Nabi ulah main di neraka-nerakakeun bae. Nikmat urang boga Kangjeng Nabi anu ku urang diyakini jeung diimani nu namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leuwih Rusdi atuh leuwih bangga sakieu bae ya ieu malam naon ieu malam Senin salah malam Rebo di mana? Hah Bajak Sakilat lembur mana sih? Oh, lembur siapa gitu aku Masya Allah. Nah ke bakal diteruskan bahasa wa innaka la'ala khuluqin azim. Tah kamari urang nyaritakeun bangunan surga jeung neraka, kemudian urang kuari boga surga jeung neraka kudu hijrahkeun diri urang ka Allah, hijrahkeun diri urang ka Kangjeng Nabi, hijrahkeun tina maksiat kana taat, berpedoman kana wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab tadi laulaka lama khalaqtul aflak. Nah urang lanjut ke malam Rebo. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberi sehat, mudah-mudahan urang diberi cinta ka Kangjeng Nabi ngaleuwihan sakumaha cinta nu tadi garilis teh. Dilis jeung sugi sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.